Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasa simkuring Afwan Nurul Qalbi di kelas 11 MIPA 4. Simkuring di dieu bade macakeun biantara. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak sareng Ibu guru anu kusimkuring dipika hormat. Hadirin sareng hadirat anu sami-sami muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Simkuring di dieu bade ngadungikeun diantara anu judulna bab saum. Pengertian saum. Sacara bahasa, saum nyaeta nahan atawa nyegah. Sedangkeun sacara istilah, saum nyaeta nahan diri tina sagala hal anu ngabatalkeun saum. Tina sarengna panon poe dugi ka surutna panon poe. Aya oge syarat-syarat saum. Syarat-syarat saum dibagi kana dua bagian. Di antarana syarat wajib saum sareng syarat syah saum. Syarat wajib saum nyaeta syarat anu nyababkeun jalmi kedah ngalakukeun saum. Syarat sah saum nyaeta syarat anu kudu diturutkeun. Syarat wajib saum dibagi kana 4 bagian. Di antarana hiji Islam, 2 baleg jeung boga akal, 3 mukim atau netep, 4 bisa ngalakukeunana. Aya oge syarat sah saum. Syarat sah saum dibagi oge kana 4 bagian. Hiji Islam, 2 tamyiz, 3 suci tina haid sareng nifas, 4 sanes tina poe-poe anu diharamkeun. Sagala rupa saum. Sagala rupa saum dibagi kana 4 bagian. Hiji saum wajib diwangun ku saum Ramadan, saum nazar, sareng saum kifarat. 2 saum sunnah diwangun ku saum Senin Kemis, saum Muharram, saum Syawal, Arafah, sareng anu sanes lainna. 3 saum makruh diwangun ku saum Wisol jeung saum Jumat. 4 saum haram diwangun ku saum Idul Fitri. Hadirin sareng hadirat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah ngadawuh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anu pihartoseunana. Hei inget jalma-jalma nu ariman diwajibkeun ka aranjeun saum saperti anu geus diwajibkeun ka jalma-jalma nu ti samemehna aranjeun supaya aranjeun tarakwa. Mung sakitu anu tiasa ku simkuring sampaikeun. Hapunten bilih aya cariosan anu teraos dina manah. Simkuring sakadar nyampaikeun ayat ti Allah. Baligul ani walau ayah. Sampaikeun ti kami sanajan saayat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.